Pak. Abi teh aya kahoyong. Oh. Aya naon jang? Kieu Bapak abi teh hoyong diajar silat. Oh, hayang diajar silatnya. Syukur bagur. Ari mana hayang diajar silat mah nya mureun bapaknya tujuan ka manehnya. Mun maneh teh geus dewasanya. Bageurkeun nya. Bapak ge memang nya boga kenalan, lain kenalan deui malah mah teh lanceuk bapaknya. Memang eta teh istilahna teh lanceuk mana-mana uanya. Tah kukituna meureun ku bapak engke urang dianteur nya, urang diajak, urang diselenkeun ka wa maneh. Da eta teh wa maneh teh osok di ditu ge osok teh ngalatih silat. Beja nama bari jeung meureunna bapak teh bari urang silaturahmi gitu nya. Ayo lah engke urang ieu urang dianteur manehnya. Ayeuna mah maneh meureunna ka ditu meureun ka imah meureunna sadiakeun meureunna salin meureunna kudu baga salin meureun manehnya. Sok ayeuna mah siap aya urang ieu urang dianteur maneh ka ditu Bumi Uwa nya Pak. Ka Uwa mah meureun nya. Nuhun atuh Bapak ngabedian mah kana niat abi. Syukur. Hayu urang mah siap. Mana ayeuna kudu ka ditu ka indung maneh geura mah kitu menta salin kitu abdi rek ka Uwa kitu nya. Bapak kitu nya.